siap-siap ngibing santuy dina lagu Wangsit Siliwangi. Cik 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 pasihan jalan pulang. Halo halo. Kapayun tempat payung kadilan ayeuna dikundangan Oba Neng Esti mau postias mak warisan alah nyuk jeruk galor tatandang alah Siliwangi putra ti jajaran anyar sar wawangina tambah makan Neng Hesti baget Oba sejagat tindak tanduk netelingkar Siliwang ngikin anjar nya tindak tanduk abdi minang kati julang apa kakak salam kaliwan ninangku lami tetepan sok asa lagi sabelah di Banjar wasaban diramatkan sasesana salajengna Bang Ojo pamugi Allah ngaganjar nyalamatkan sok 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 alah coba zaman ngadeg salu pangkuan noka masur pajajaran Neng Hesti bagus awas awas tempat payung
mau pustias mau barisan muncul galur datang Siliwangi obat pahlawana juru bakti perjuangan lambang kejayaan Neng Hesti anu bageun obat sajagat ayana di kondangan Neng Hesti sayang 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 mumpuni harta warisan sajagat raya kumelang kanggo Neng Tia anu bageun obat tibatan sayang lebar Alah Neng Hesti deui sakayu didamel baju Neng Hesti tibatan aja minu sabar nada di mulus rahayu obat ang kadua ang katilu Neng Hesti anu mana ditulis tina lemari bade di dua bade di tilu Neng Hesti deui aturan bayar laguna obat Neng Hesti deui kikinciran kikinciran si horeng cara meleweng Neng Hesti anu bager di pikiran si horeng bebemede obat ngaput baju kurang benang gantian buka teh baik mana panuju ranteyang Neng Tia anu bager anu mana Neng Tia bener-bener bodas benter kembang na areuy-areuyan sugan terek mingkat tinangan saukur ngaheureuyan Neng Tia ngaheureuyan obat 10 ditulak tali olah kopo jeung areuna Neng Tia anu mana 10 dikondangan ti Neng Tia mangkok anjeunna geuningan Neng Tia bambayang mang Neng Tia anu bager bambayang di
kumakuring 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 ibarat kanu saurang bapaji kanu saurang babayang maganingan babayang dicerokora dibeli dua salawe geningan maganingan dibeli dua salawe mon kahaya mon kahaya jan kasorang batina perih hati baik Bapak Edi hati baik Bapak Edi Mama Edi kumadi maganingan kumadi dadana heula Bapak Edi kumaha rasana malang geuningan Bapak Edi kumaha rasana malang Bapak Edi kumaha mah Bapak Edi kumaha rasana hoyong ngalik-ngalik dina hati kumaha dina hati kunombe tepang Awas. kunombe panggih Khomat. sareng salira Pak RW Akai Sipol Haja saha anjeun saha namina Ibu Yaya anu bager sae rupina hoyong kena panganten istri anu bagus saha anjeun duh aduh saha namina panganten pamaget salira kagungan saha kasete kapinapin aduh 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 saha anjeun saha saha aduh saha Bapak Raka Nya. saha anjeun mana-mana di mana Ibu RW Aka anu bagus lembur anjeun duh aku saha
namina salira kagungan saha bagerak teh kapin-apin aduh ibu RW akai saha anjeun mari lama ibu RW akai nu bager dianggap palang dianggap pagar Jayanti wa itu anu bager pagar Jayanti Ampun teuing. rek bela mah wa itu anu bager ulah kapalang rek bela ulah kapalang ibu hajat anu bager Aya ibu. orang silih bela hati Ampun teuing. pangeret anu barenak namina usuk kanana yang endang anu bager namina usuk kanana salamat dunia akhirat nagara mah nagara katutusina selamat dunia akhirat mama manu bager nagara katutusina kuraos mah bos manu bager buah kadong-dong sokomo buah kokosang sokomo buah kokosang wa itu anu bager Romaos mah mama Ella anu sabar Romaos abdi maawon pamogi ulah moyokan abasari sepuh abdi pamogi ulah moyokan sok wa itu atuh kapayun Kincir ngait kana rekang kumaha ngodayanana pikir ngait kasaurang kumaha mah mubaranana Baga urang sasara macet seni kabung kasanian tuturunan sulada sawawata hari kasenian tuturunan sulada sama wawata
Bapak Anda anu bagel anu mawa kabagjaan Pak Anda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan. Ayo Bapak Anda mustika pegat Panda kapayun heula katilas raheut gudawa. Ayo Bapak Anda rasa ngoleang Bapak Anda diri asa kumalaya. Ayo Bapak Anda atur nuhun Bapak sing tamal-tamal rezekina amin. Asti mungkaran mastikeun wakeuh ngalengkah Panda tur nuhun ayasna napas mangkek pasrah sumera. Atur nuhun Bapak Anda anu mana nyarang kabunga nah bakal kacek dina sejarah tapi kiwari kadada yang langit barang peti ngan ukur kari waasna najan angkang subaha daya karena no puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito. loba pamalang najan diri diruruti najan raka disangsara tebela rasubah pinuku karumasa Asim ngagaran anu mawa kebahagiaan jadi imah pelungan di
Rukuku Gemi Panyacu Duriatna Malaksa kepalintangan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayan muamusna kasayan muamusna mere mawe kasasama silih asih jeung upama lakuning mah jalmi utama dipitina ku sasama si mungkaran cipendang anu bager anu mawa kabagjaan jadi impengan dina peting pangantenan mustika pegat PRW akai katilas rahet kumawa rasa ngoleang diri asa kumalaya juring kang lempang masakkeun wakah nalangkah heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabuna ibu hajat nahabaka kecatan dina sejarah panganten Bapak teh sarkip aya oh wilujeng sapasi jika nyaksi diri abdi pias-pias sagala paningan Kang Adi anu bagus katambias ge panginten angin asih nu bihari Bapak era akal kapayun badai ngalusan diri panganten istri panganten pamaget pias-pias sagala paningan Bapak adik sadaya abdi katambias ge panginten hareup kana pangarwe akal urang sih jadi utusan panganten istri
sanajan diri tinggal sapasi ibu hajah alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di antos sadayana ayo panganten di antos sawerana panganten lakuni jalmi utama Abah Adi Eku sasama Sepasi diganyaksi diri abdi miatias segala peninggal kata mebiak ge pangineteun angin asih nu dihari teu ngelusan diri sanajan diri ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwali ukura harapan da benteng di langit masih baranang harapan sugana sing jadi utusan da engkau masih osok niang datang aduh mata baur aturan ka panganten panganten nyawer panganten pabakot sanajan nyawer diri ngasa pasti panganten aya abdi panganten alif Hei, laib diri atur nuhun panganten kumaha jelmang itu harapan kurang asing jadi utusan dagang masih asok harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan dagang masih asok aduh aduh mata paur kata lanjur sanajan atur diri nuhun Pak Adi tinggal sapasi Kang Adi anu bagus ali menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur mun tulus mah mun tulus paranya peti anu mana Bapak RW Akai Ibu RW Akai anu bager haturan deui ka payun duh diri mah panganten istri masih cari ngaji masih eling barang penting Kang Adi anu bager masih eling barang
tati Bulan Mama Ella. eta Pak Adi masih kena semangatnya Masih kena calingernya. Sok atuh urang lagukeun botol kecap. Pamunut tadi bos dulu atau napi abah dulu. Cobi taksi iya ding lu jangkung agan sopir aku ku abdi hendak gimbal mun ditilik bos dulu ditukangna meni lenjang kapayun deui bos dulu mun di sawah bos dulu ditukangna meni lenjang cobi taksi ready Ibu Maria herang mitra sopir aku Ibu Maria ku abdi di kabanda mun ditilik Ibu Maryam titukang meni lenjang mun di sawang bos lolo kapayun deui bade mandang ayu ayu urang bos dulang rendingan dadi imam tak aja kedut tunangan ngelup tuku eta samo koko podan bos dulu kapayun deui Dabi Ibu Yam saya turun ayo Ibu Maria cobi taksir deui Ibu Maria anu herang mitra kapayun Ibu Maria sopir ku abdi teka banda mun dipilih bos dulu Ibu Maria titukana beli lenjang mun di sawang tukang amunisi kapayun deui Ibu Maria ayo urang bos dulang rendingan dadi imam Ibu Maria manusianya kapayun deui Ibu Maryam kapayun deui
Koko bodan Ibu Maria kapayun deui da abdi mah diserangan bos dulu diserangan bapak hajat seturunan abdi ngapung moal boko hati abdi bosan putus deh putus deh bagat benang bisa disambung ke deui Wasdullah deui bagat cinta hese disambungkan deui Pak Hajat Ibu Hajat soal cinta Bapak Hajat tong dipake kaulitna mun teu maski Pak Hajat anu mana tara daek diganggu begat cinta hese disambung ke deui begat cinta hese diubareun nana nyangakeun dina laguna teh daun hiris nya mohon mangga wilujeng ngareng kenek ngibing santuy dina lagu daun hiris. Sorah kapayun kula dina laguna teh daun hiris ulang singkeun. Tetap dedang muala buru dipisono Bapak Mas Mual burung dipisono hati kuring Bapak Mas muala benang bobodo mual benang di bobodo daun hiris saksina nongemplok hejo duh Bapak Mas panotan niantosan di bareto daun hiris kembangan yang karone keindahan ayana di sisi empang panutan imut basakuri anteng nyawang Bapak Junardi aduh waktu mitina Bapak Junardi hati jadi honcewang Bapak Junardi ngabibitna daun hiris sisi kawin aduh ampun
takdir tebang nangaripung kira Bapak Junardi kapayunan barang penting ahoe basa kuring dateng nyawang ahoe doningan saya ahoe panutan tambelan Sarangan gelis kapayun sok. buktina ngarahatan sapanjangna Kahetan sapanjangna pupuasa naon pilan dongenana naon pilan dongenana mungkin lami badan teh tabih tungkara geningan soleyan hati tadi honcewa daun diri sisi sumur angga ahoer anjakan Bapak Aman pe aku sore ah nu ngelis saumur-umur ate bati da sumorea ai Bapak Mas sanajan angkat ngalenggang melak pare abah jeung areuina ahoer sanos nembean tepang hoyong terasa sarengan tetep dadang mual burung di pisono soal burung di pisono hati kuring mual benang di bobodong daun iris saksina ngemplok kejo ahoer Bapak Mas aduh Bapak Mas panutan diantosan di bareto daun hiris kembanganang yang karone Bapak Mas ahoer keindahan ayana di sisi empang ahoer deui di sisi empang panutan imun basa kuring anteng nyawang ahoer duh waktu mitina hati jadi honcewa ngabibitna daun hiri sisi kawin daun diri sisi gawin aduh ampun takdir tebang nang dipungkir aparhan apahir barang-barang penting aparhan basa kuring da anteng nyawang aparhan apahir aduh Bapak Mas waktu mitina hati jadi honcewa buktina ngareheten sapancangna kahetan sapanjangna pupuasan apahir aparhan naon pilan dongeunana Pak Junardi
mingkin lami Bapak Junaradi badan teh tabih tungkara Bapak Junaradi geningan Bapak Junaradi salaya Bapak Junaradi deui atutan Urang sengakeun lagu nanti ayan dina lagu riweuh. Gede boga gede boga kabogo mah ayang araya kabe gede aku maha gede tuku maha ayang anu mana kasadaya ayang deui pada bogona aya ayang ka ayang nya kubelana ayang aya taya ka ayang nya aku sabarna ka ayang deui anu mana nya aku bageuna ayang deui anu bageun kasih manehna asih kumisna ayang ayang aduh riwah ayang deui anu mana riwah dician sorangan ayang kapayun heula bagang lain ayang deui kurang dahar ayang loba nu datang ayang kapayun heula jadi nariung diantos ayang tunggu-tunggu abdi nyorangan ayang anu bageus dabongan mah ayang abdi layungan ayang nu salah ayang deui panono sorangan ayang deui loba nu datang ayang anu bager jadi nariung ayang aduh riwah ayang anu bager ayang deui aduh riwah ayang anu bager deui riwah dician sorangan ayang deui anu bager bagang lain ayang kurang dahar ayang anu bager loba nu datang jadi nariung ayang tung abdi nyarangan ayang deui anu bager dabongan mah ayang abdi layungan anu salah ayang deui anu bager ibu iam anu bager ibu iam aya teh aya ibu iam deui loba nu datang jadi nariung ibu iam aya
Aduh riweuh ibu Iyam di sareng bos Dullah. Aduh riweuh ibu Iyam deui anu bageun. Riweuh dijieun sorangan teh acih anu mana begang lain teh acih deui kurang dahar teh acih aya teh aya teh acih anu mana dihaturan ka payunan aya teh acih tung mah abdi nyorangan teh acih anu bageun dabongan mah teh acih abdi layungan teh acih aya teh aya nu salah teh acih kapayun heula panona sorangan teh acih anu bageun teh acih deui teh acih anu bageun sawer laguna aya teh acih di tetep teh daek deket teh acih anu mana kapan pasini ari geus paheut teh acih kapayun heula janji anu teh acih deui anu bageun mika mama teh acih bapa hajat deui anu bageun lambat layet lambat lambat diantos ka teh acih ulah wa ka teh acih anu mana luluasan teh acih deui anu bageun tapi kanu putus harapan teh acih di sarangan teh Amel anu mana begang lain teh Amel teh acih anu bageun kurang dahar teh Amel teh acih anu bageun deui haturan sawer laguna teh Amel di sarangan teh acih di tetep teh daek deket teh acih teh Amel anu mana kapan pasini teh acih teh Amel mika mamat teh acih deui anu bageun teh Amel deui anu mana haturan cobi kapayun teh Amel deui anu bageun teh acih deui lambat layet lambat lambat ulah ka teh Amel teh acih luluasan teh acih teh Amel deui jika nu putus teh acih teh Amel pangharapan teh Amel teh acih janji anu ibu Iyam mika mamat ibu Iyam anu bageun ibu Iyam di sarangan teh acih ibu Amel lambat lambat ibu Iyam ulah ka ibu Iyam deui luluasan teh Amel teh acih anu bageun jika nu putus ibu Iyam putus harapan ibu Iyam anu bageun janji anu ibu Iyam anu bageun mika heman teh acih aya teh Amel teh acih kapayun heula haturan abdi nuson Neng acih deui di sarangan Neng Amel luluasan Neng acih anu bageun jika nu putus ibu Iyam deui putus harapan ibu Iyam anu bageun janji anu ibu Iyam deui anu bageun mika mamat ibu Iyam Neng acih teh Amel lambat lambat ibu Iyam Neng acih teh Amel lambat lambat ibu Iyam deui ulah waka ibu Iyam deui dicabut deui luluasan ibu Iyam jika nu putus harapan janji anu Neng acih mika heman Neng Amel anu bageun akhirna mah Neng Amel Neng acih ambon sorangan ulah waka luluasan ibu acih deui Neng acih jika nu putus harapan janji anu ari mika heman akhirna
no di patamana hari basa kerik nyawang iji kembang pamulung ijapan samar etamah ukur ciptaan basa kuring keur nyawang di kaanggangan awana etang-etang tilam kasono ti perbadosa para kanca ka keluarga besar di dieu nya urang sangakeun dina lagu Patepang Sono wilujeng ngadangukeun. Beringatur kendung Aturanun ngahaturkeun Bapak Saban Saipul be Patepang Sono alah mani hayang sono ka urang dieu sadaya kula sonona diwangi Bapak Hajat Ibu Hajat sonona diwangi Bapak Hajat anu batin ngahatur kendung ngahaturkeun Paji Gugun anu mana Patepang Sono sono nama hari sakalinten Hajat Ibu Hajat sono nada sakalinten pamirip mah gamelan kawi Pak Hajat Ibu Hajat anu mana nyompona mah nyompona diramat dari segala wilasok lewi mantak nyiksa kana diri Pak Hajat Ibu Hajat mantak nyiksa dan kana diri Paji Gugun ngaturkeun Tepang Sono sono nama Paji Gugun anu mana diwangi ieu haturan Paji Gugun abdi nu sono haturan kapayuna sanu paris nandangan Pak Hajat Ibu Hajat anu mana Iwati bangsa sorangan cinta tanah hari kebudayaan Pak Hajat Ibu Hajat sami cinta dan kebangsaan Bapak Saipul bet ari ngatur kendung ngaturkeun Patepang Sono sonona diwangi Pak Hajat anu mana sonona diwangi Tepang Sono nu dipayun Patepang di panggung seni Patepang ayeuna hoyong terang kasarengan ngaturkeun Paji Gugun Patepang Sono Patepang iya Paji Gugun Paji Gugun jeung ngaturkeun Bapak Haji Gugun aturanun ngaturkeun tilam sono mani hayang sono sono mana beana
pangason Senona mah sakalintang neng tia warung Senona mah genian sakalintang Bang bayang adi jeroko orang geningan mah dibeli dua dawe moal keharang dan kasorang jar kukurang mamana anu mana mamana mila kapayunan mamana mila aturan kapayun heula mamana mila aturan wilujeng tepang aturan wilujeng tepang Si. Si. Penting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan pikeun asih nu mungkara duaan ngumbar lamunan pewe kaya Bapak Haja hayang hirup sauyunan hanjak ka nikmat durian teu sangka bet bisa pegang horeng miu ni balebat Bapak Haja ngon ukur mata tibelah tangan tainga Ibu Cici ku hari yana asik kuring nu dibikin tanya gering leungiteun dangdang anu bageus horeng peti panung tungan peti harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rejeng katresna baru akal anu bageus hese mapalerkeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panota kunaon tega
horeng tos aya gentosna kapayun cenah jang teh aturan Bapak RW Akai miwah ibu Bapak Haja ibu Haja panganten istri panganten pamangken Bapak Asep besan miwah ibu waktu patuk carita mereja jangan supaya nu pinuh ku kaendahan pikeun asih nu munggara duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyuna hanjaka nikmat durian ku sangka abet bisa pegang horeng miung lebah ngan ukur mata tibelah tangan tainga ibu Haja ku hariana asik kuring tanya gening langit horeng pati panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeuh rajang katresna hese mapa lerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panutan gening sulaya Bapak Hajat Ibu Haja horeng tos aya gentosna Kanggo Bapak RT Sarkin mundur nyoka diri
sugan moal Pak RT Sarki sugan moal diri dengki malalapa suka sering umpana dia moki muki teh bejana dunia mana pentingna dengan kurang kahatur Pak RT Saki mata kurang sing karunya kasasama Pak RT Sarakim nuta terang ayah kesepuan bejana gerak bejana masuk merasa tangan tu menang keselamatan aduh Allah ya di dunia merek matong membarang hanya balikna Bapak RT Saraki no mata cek caturangga kajenjang mak berat bunga sugi harati loba harta pahinga sudah tibli membara aya balikna anu termawat sepuh temakna matak cilaka bahing sudah tiblis jurangga langsung ngeruksak turunan cingit caring cingula cicing ibu dulu ulah cicing anggur sepulaku sepuh urang tengah ya salah Bongkang masih keharti geningan Bunda Mariam pemarek duka lagi Gusti urang di alam lahir Ibu Hajat nu jadi maragalantaran Ibu Hajat kapayun deui poma urang gelara dilahir digelarakeun Maha Suci Ibu Hajat Bapak Hajat digelarkeun Maha Suci sabab jeung indung Bapak Pak Hajat nu matak cek caturangga geuningan Bapak Jaya sebobe aturana Baturan Bapak Jaya saya bobe kajen jama berat bengan Pak Jaya saya bobe berat bengan sugi harati loba harata muna termawat sepuh nyadiri masing carincing masing ngeli da berang putih Pak RT Saraki masing ngeli berang putih geningan bos dulu di berang putih ngamu mulai kesenian bos dulu ulah ukur rasa tangan dung maksud jangan tujuan ngawujudkan bos dulu dapat rasa tua jungan-jungan derajat seni bos dulu deh ku jalan
ati numurani persatuan ulang wali Bunda Maria gede kasih kucuti lumatak cek caturangga wasdullah dei kapayung kejenjama berak pengangar eta nu teu rumawa urang kasepuh temahna matak cilaka temahna matak cilaka Gusti urang dalam lahir nu jadi marga lantaran pan urang gelang ilahir geningan Bunda Maryam sabab dajang induk papa nun urang eling wiwita moayang mata kurang sing karunya eta kasasama nu teu terang hirup ketumpul ku pati eta maut terang dimangsa badan genyak kitu kene geningan sanajan sarebu badan pahing sate adat iblis bisi meang ngeruksak turunan masing eling cing caring cing geningan cing cari cing